يا من له البرهان وخلقه القرآن يا هادي الأكوان يا محمد رسول الله. Sajelma anu sok daek ngentengkeun ngagampangkeun ka jelema anu sulit atanapi ka jelema anu teu mampu yasarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Tadi di mana-mana ayeuna urang di alam dunia daek ngagampangkeun ka batur kanu heseun ngahampangkeun ka batur anu beurateun mangka urang dina poenan kiamah bakal digampangkeun eta mah di dunia oge di akhirat babalesna oge. Jadi kirana lamun aya tatangga urang baraya urang dusun muslimin muslimat kirana aya bawaeun teu kabawa lain di emprakan. Lamun teh amah aya tatangga urang baraya urang anu teu bisaeun wayahna papatahan lain dipepuas. Sing saha jelema anu sok daek ngagampangkeun ka tatangga deui khusus muslimin muslimat maka Allah bakal ngagampangkeun ka eta jelema di dunya jeung di akhirat dua balasanna. Dan sabalikna meureun di lamun jelema sok daek ngahesekeun ka batur ngaberatkeun ka batur waktu di alam dunia maka di akhirat oke bakal gitu berenang batur berateun kalau dipupuas gitu batur teu bisaeun kalau bodoh siapa siapa gitu eta anu salajengna dari mana wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Berat kamu orang sadaya sisa jelema anu sok nutupan ka muslim satarahullahu fid dunya wal akhirah. Aina bisa dicontohkeun ka urang sisa jelema anu sok naik nutupan aib jelema muslimnya. Aib teh naon kirana lamun eta dibejakeun si jelema eta bakal eraeun lamun dipikirana eta dibejakeun si eta bakal naon wirang eta bahasa urang mah bakal wirang gitu tah ku urang teh ditutupan eta teh lain dibeja-beja kal ditutupan maka Allah bakal nutupan ka eta jalma kana aibna eta jalma di dunia kene oge di akhirat. Berat ya tekan urang asa teu geunaheun teu dibejakeun.